Syekh Nawawi mah mimiti umur 5 tahun ngimpinya na. Ngimpi kumaha? Ngimpi ulin di pangimpian sanggeusna ulin haus, sanggeusna haus hayang nginum di sumur beak sa sumur, nginum empang beak disedot di empang, nginum ka laut, laut kandas diinum kabeh. Haus keneh bae hudang bebeja karamakna Kiai Umar kitu kaya mimpina diusap ku Kiai Umar. Ulah bebeja ka sasana teh. Kelak ajen teh meureunan bakal jadi ulama gede lantaran cai adalah ilmu jeung hikmat sing hade ulah loba omong nyata masya Allah. Urang mah panimpi teh lain mimpi kos kitu urang mah diudag-udag garong udag-udag maung paling rendah kuntilanak. Geus biasa kitu teh kitu doang deh lumpat nyilip hayang kiih wer kiih ngompol. Eta impian urang mah pan karar itu bae tah. Neheula Syekh Nawawi sehingga sakitu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapakna Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Qur'an, 5 tahun ka 3 sabaraha tahun tah? 8 tahun, tidak 8 tahun manehanana hayang ka Jawa. 8 tahun dah mulai ke Jawa teh. Di Jawa Timur 3 tahun. Nah lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Sageus balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Di Nurjaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ya fatul muin pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jala hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna kan namun dipaling ngeusan jadi kiaina wassalam intaha kurang aja ngeusan yang jadi kiai mun fatul muin leungit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapakna teh Ki Umar maneh mah misah bae belah ditu. Misahlah tanarap pasisir ngaranna. Didinya lah maneh nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot. Iya Nawawi tetep kudu masantren deui. Tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emakna rek masantren deui. Cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan nitah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus nitah balik ka karep abeh ulah sababaraha balik. Aku renteu teh emak urang. Emak orang gitu apa itu mas Andra gitu. Emak orang mangkoeng ayah yang balik mau balik baik. Mumpung ayah kayaknya emak jeung abah. Kayak gitu mah arares aja. Waktu balik dulu. Mas Andra na saminggu balik tuh kadu teh keseleun emak ge. Cek mate aja mas Andra tanah. Nah gitulah Syekh Nawawi. Ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji. Di umur 11 tahun begitu mas Andra ka Jawa nyana teh dititipan tongkat tungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka teu dibak. Cek cenah pan kula mah budak nu make tongkat mah kudu nu 40 tahun. Umur 40 tahun kuari ieu kiki-kiki teu make nyana besi pajar kolot meureun. Dipayung mege henteu teu komo kula henteu. Tapi Syekh Nawawi geus kitah mawa bawa bae ieu mah. Sewaktu-waktu aya kepentingan bawa. Ditanya saha ai ieu aki? Ulah nanyakeun ngaran. Satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah. Ai kitu bakal ka Mekah cak Syekh Nawawi. Caki zaman esekna. Pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah. Jom mas Andra berangkat na Senin. Antak kolot baheula guru-guru urang nu mas Andra geus Senin. Tah
aya tah urang turus di Syekh Nawawi. Oh, kalau di dia saingan aing mah salah asar. Pengen hese bae. Nanyakeun kana pesen aja penan pesen aja hese teh. Hese sarua bae. Aduh akur bae hese mah. Salah sajeng Senen ge. Berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa. Dibawa bae eta aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saat masantren cuman setahun kaduana geus kita balik, ceng. Ini ulah masantren ka mana-mana deui, balik baik. Kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bae. Kuari mah geus balik bae 2 tahun. 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi lempang, lain naik Innova. Lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal, mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyawa ngaranna. Pokona jangkung ge pokona. Kode namanya. Ki payung aya bae. Harus narik berkat bro. Oh masalah ge. Ieu ge cerita dongeng guru urang. Tenar sadunia. Berangkat di Jawa Timur lempang datanglah ka Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu katahan, leuleus. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare, teu kuat. Ka mana ieu cekeuna ieu pas di Alas Roban? Kudu nyilid jeung kudu sare. Nah iyalah ningali aya lampu 2, hurungna luar biasa. Asana itu saung ceknya na ieu. Asana itu saung. Beki ka jero ka Alas Robana, beki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenlah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat cenah ieu. Aya ampar segala rupa ngan teu kungsi bebeja kanu bogana geus kajen di luar bae lah. Aya lawang ka jero, isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, wallahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge kudang subuh neangan cainya. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanaon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Di deuleuan nyana teh lain orai, saung bae. Geus bae beres jadi kieu bae. Ieu teh orai. Berarti aing eta tadi dinya. Ya Allah, disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus 100-an tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka Syekh Nawawi. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Naringkel nyatek urang ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atuh Syekh Nawawi, assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam Nawawi, hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa Syekh Nawawi. Baliklah ka dieu. Balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawi. Di dinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwalieun. Padahal geus jadi wali, iwalieun ngomong sing hade. Nah, kemudian hormat sing hade ulah kumaha-kumaha. Awas hati-hati bener bae pas magrib dah. Dihormat ku kabeh. Cek Nawawi kunaon dihormat ai. Teu nyahoeun ka aing ku dihormat. Bungeun Syekh Nawawi dihormat. Aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa. Oh. Sabalikna Syekh Nawawi mah mun dihormat ai Haji Jaya mah hayang. Teu dihormat awas siapa peso yo. Gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren telilah hanya sabulan kaduana
tukang sasapu di Bumi Syekh Yusuf As-Sambalawin. Sasapu ngepel. Pas ningali di meja Syekh Yusuf, aya masalah. Tek Syekh Nawawi, aya masalah. Syekh apa naon? Ngandeuleuh ka guru ke salat duha. Gegerangnya punya dijawab di sarahan. Wa'lam wassalam titik-titik telepon dia tadi orengangan Syekh Yusuf keur ngadoa bae Gusti abdi boga masalah ini sabulan ieu teu tebak ku abdi coba pang merekeun ilham ti mana ieu teh datangnya coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ka kursi kadinya bari ningalian kitab dibuka aya geus aya jawaban disaingan wassalam titik-titik. Waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya. Ya Allah, Masya Allah. Ditanyakan langsung ku Kiai Ainu patrol poe ieu saha? 1, 2, 3. Oh, diantarana aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi, cek guruna bisi teu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang da Arabna panjang. Digertalar sebenarnya bari. Aya Arab lagi. Wallahi demi Allah anjeun adalah lain murid kula tapi guru. Ceri. Syekh Nawawi ceri kula mah murid. Ieu saha nu nulis ngaku. Muhun buatan abdi. Alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku. Ieu kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa. Embung kanyahoa. Batur mata boga kabisa teh embung kanyahoa. Haji Nur Jaya mah tangtangan ku ieu. Ilmu sia ketrokeun. Cakena mah kacang baru ditentukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung titah balik. Ingat ka indungna ulah waka balik mun guru can nitah balik. Idinya geus beres, kita balik Syekh Nawawi kadi kebenaran Belanda diurang ke kermujeun rit Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Hairun kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren tah di Syekh Nawawi umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji teu tamat-tamat Ki Hairun mulhat bae mulhat bae nya mah hobina mulhat jog diara aja wari jog diara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah ge koing dikumis nah doh alfiah dikumis ai mantek di bulu suku giliran dipagahkeun atuh emang kumis bari kerok beak kabeh Nawawi istimewa jasa Masya Allah balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, 2 kali, 3 kali ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek di bulu Syekh Nawawi. Ingat kaki-aki teh kayak kapanggih di Mekah. Nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakieu lobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudalkeun ilmu ka ahli-ahli Banten. Tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ka Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun kiih can lempeng Syekh Nawawi geus piruh di otakna ieu ku ilmu di dadana geus piruh ku ilmu berangkat umur 15 tahun ka Mekah langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram eta Syib Ali belah dia Syib Amir iya Syib Ali belah dia nuku harima iya jadi istana raja berarti disebutna gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atuh dikieu-kieu ge misalkan kamu hese nah kebelah dia Suglel kadina Palak dia Palak Godim kebelah dia Palak Jadid nah etalah Mekah mengkebelah dia terus jalan ke Jihad Sud kayak gitu nah ilah Syib Ali didinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji
Kiai Dahlan, 2 Kiai Nahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati. Sabulan ngaji di Dahlan, sebulan ngaji di Dahlan, dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak pagahan. Aya naon gitu? Mama rek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tirage ngaji Jurumiyah, ngaji Sangka Alfiah. Teh mama rek ngarang. Tengah jawab Syekh Nawawi, tengah jawab. Ngaleos, mudah-mudahan dengan sakitu datang ke kamar kieu. Daripada guru repot-repot mending ku aing bari pangarang teh. Hebat biasa Syekh Nawawi. Repot amat guru ninggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan. Ieu kitu keur nyilih heula Nawawi sakedeung moal kebal. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti, beunang kabeh tek dikarang kunya. Hanya 2 minggu, wakila adalah 2 bulan. Panggil ku guru Nawawi kebal amat, coba titah ka dieu. Dibawa kadinya ngahareup. Assalamualaikum. Sampura. Lila amat ieu aya naon? Kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan setahun. Kula mah ieu pangningalikeun we kitab ieu. Begitu ditinggali ku guru Kiai Dahlan. Ya ieu mah nu deuk dikarang ku aing. Sapinah teh eta sapinah cuman 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata. Guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu deuk dikarang ku mama. Ku anjeun dipihlaan, Masya Allah, mama mah bungahna luar biasa. Kok bisa sarua kieu? Ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16. Ya Allah ya Rabbi, umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guruna aya aing mah gahan naon dia tuh ka sia ieu. Naon kudu dipagahkeun ieu kos ieu modelna ieu murid. Ya Allah ya Rabbi, dipanggil aku Ki Marzuk. Awi tadi siapa sosohoreun. Gitu kurang jangan sosohoreun. Karangan sia eta deuleu-deui di tukang, kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzuk geus buta. Ki Marzuk teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cak Syekh Nawawi aing eleh ke enek nu buta. Nyana nyahoeun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nyana minta hampura ka Ki Marzuk. Hampura kula turunan ilmu. Mantap geus langsung sombong. Ka guru sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, Masya Allah. Eta teh aya Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nurjaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Ditangan ku Pak Ucu, "Jaya ka mana Nurjaya?" Ai jol teh bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Itu tasi mana? Ai pada wah barang di dalam surat cinta. Orang non mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan diterima iya nama. Ya karim, jauh amat beda nak Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah nu agung. Kitulah Syekh Nawawi, keistimewaan Syekh Nawawi teh semacam eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus nguntit ka Ki Marzuk, Ki Marzuk ai di Mang Mamual di sanurunan ngan coba ka Ki Khotib. Aya Ki Khotib Asy-Syambasi. Tadi tuh. Ceri ka Ki Khotib. Minta ilmu anu model Ki Marzuk. Ilmu na nya nama teu neuleuh tapi nyahueun kasalahan kitab kula. Tah kula mah hayang kos kitu. Mun geus bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae cek Nawawi teh. Moal dibere ku sia mah hayang hebat. Atuh kumaha bae pokona mah kula mah turunan bae. Kana naon diturunan hiji syaratna
kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kedua daharna kudu 3 huap bae, lain 3 huap. Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150. Watuh sama ngaleuwih. 3 huap bae. Nomor katiluna mun sare ulah pakasare kecuali geus tunduh. Jam sabaraha? Peting tetunduh ulah sare. Berang tetunduh ulah sare. Can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalaksanakeun memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti eta Syekh Nawawi. Nyilip Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam. Tidinya daharna keur boro-boro keur loba, keur boro-boro keur loba ge tetep 3 huap bae. Moal katuturkeun ku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai tuh nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeuleu aras, kadeuleuan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh. Kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat dari ke Mekah di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngajina anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perangna anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nah iyalah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadengi aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ke Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman, pelukan, sanggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali ku Syekh Nawawi. Kurang ka dieu saeutik ieu Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut Talha begini. Tetap Syekh Nawawi kurang kadesa etik ya, kurang ngaler. Adu argumentasi tuh nu eleh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur belah bimbah. Ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman jadi mufti. Bib, lihat itu apa? Masya Allah, Baitullah. Kadeuleuan Baitullah. Langsung ditangkap ku Habib Usman teh ndek diciuman mundur datang tangga gorling kabehan. Embung dicium Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa cek Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguling. Ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun. Masya Allah. Ai diondang bagi cium aja nama. Ai nu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi poharaja. Tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak itulah Syekh Nawawi ganjang jaritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah.
masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah wah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah-maziah anu tadi disebutkan kakarak ge aya 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna, katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah-maziah anu ditulis ku para ulama-ulama, hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di Istiqorohan ku Kiai Abdul Hamid Suruhan tetap bisa dicetak. Di Istiqorohan deui ku Ki Maksum tetap teu meunang dicetak. Di Istiqorohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani, sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani, kemudian dicaritakeun 60% hasil ti keluarga anu di dieu, tapi tetap ketika rek dicetak ieu insan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum, tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha boa. Nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi, masih loba keneh masih keneh maziah-maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten. Urang teh urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ieu mah tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngaran-ngaran nu sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Itulah kunaon bisa pinter gitu. Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban leutik. Urang mah surat mau 5 lembar. Usina mah uleuh saeutik jasa. Itu mah ngajawab 5. Dijawab, "Wah, hartina 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beuki lauk, lamun beuki lauk eta biasana teu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu?" Dijawab ku Syekh Nawawi, "Oh, sanajan di sisir laut teu pernah ngadahar pepetek acan. Aji Jaya mah pepetek mati lok tombol mah terus." Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa? Dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mantak aya bae wiridan ti Syekh Nawawi, wiridan kitu pantang lauk. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kaza wa ya mubin wa bini ila kaza, terus itu doa pantang lauk. Mun santi belek bae, nah iyalah kudu di pantangan lauk, ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu ngeunah. Lamun teu jeung endog papan teu ngeunah. Aya lauk pantang aya endog terus sarua bae eta mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti eta. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ke Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna saeutik deui naik ka Kiai Zaini Dahlan. Kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato. Nu mantak Syekh Fadani ma an Abi Bakar As-Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna seluruhna an Abi Bakar As-Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Gila Syekh Nawawi mah kadinya deket ya. Ya Allah ya Rabbi. Tah nu mantak istimewana Syekh Nawawi mah bisa ningali kumata batin, sehingga ucapanana sehebat apapun ngaji fikih, sehebat apapun ngaji alat, sehebat apapun ngaji adab, lamun batin henteu dieusi moal beres jadi kiaina, moal beres jadi ustadna. Sakumaha tadi teh nuku Ki Payumi dicaritakeun ceramahna jarina sayang amplop. Ki Payumi janten amplop bae geus sieuna eta teh. Nah eta lah nu bahaya ge kos kitu. Teulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kacamata batin urang deleukeun ka gambar-gambar, ka potret-potret ulama-ulama salafus shalihin. Eueuh hiji ulama
anu terusna dina silsilah nu datang ka urang selain ahli Allah. Kabeh dia adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikan ahli Allah di bawah bendera guru-guru urang kabehan.